Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan mitra, alhamdulillah tepang dangu deui sareng Mang Barna, urang ngadongeng deui mitra, neraskeun hanca garapan anu katuna tina cariyos Jawara Sagara Kidul karangan Kileksa. Mitra, mangga supados ulah nyangkolong kana waktos, urang teraskeun dongeng karangan Kileksa anu judulna Jawara Sagara Kidul seri anu kalima. Sok kabarayun sadayana. Mitra kaum dangu hanca anu katuna waktos dinten kamari dina seri nu kaopat teh parantos dugi ka nu dipalarku Mang mah tanggung jawabna mikanya anak pamajikan sing nyanya. Mang percaya ka Ujang mah bakal beunang dipercaya asana si Nyai jeung Ujang mah nurub cupu. Mang mah moanya nurub cupu. Nurub cupu mah anu kasep kanu geulis atuh Mang. Ari nu kasep teh saha? Dawing maruksa kieu. Era disebut kasep mah asa berat. Jawab we. Daek atawa henteu dikawinkeun. Teuing nya aduh. Bingung wingna oge ye Mang. Duh kumaha tuh nya apan cekolot oge. Kawin teh aya syaratna, kahiji kudu aya syarat, aya sorot jeung aya era si Eloy nyengir bari gagaro. Lah keun bae sorot mah asal aya syarat we jeung eta anak beurit. Mang mah ngerakeun ka uing. Mitra, saterusna Mang Musa teh terus ngagulik sek. Nyedek-nyedek ka si Eloy di guar eusi hatena sina budal kahayangna. Ari si Eloy lila-lila mah bijil wawanena, nya akhirna maleah hatena. Dari sabenerna mah bunga we nu aya nu haat mikanya ka dirina. Kitu deui Bi Aisyah. Bari lempang teh ngajak ngobrol ka Nyi Maryani. Nu diobrolkeunana taya lian iwalti rancana Mang Musa jeung Bi Aisyah teh nginaan nu jadi anak. Tina ku hantem ditanya, ditelek-teleknya akhirna beunang kahayang Nyi Maryani teh tetela bener taksiran bapana oge yen anakna katarik ku si Eloy. Nyaan hidup teh daek Nyai. Nyari ku emak di satujuan mah. Daek we emak. Ih, nya satuju we emak mah. Ngan hidup anu rek ngajalankeunana sing panceg hate. Panceg eta oge emak. Syukur ari kitu mah atuh. Mitra, hate Bi Aisyah ngemplong bunga anu taya papadana. Pantaran eta pisan anu dimaksud oge. Ayeuna mah manehna teh ngarti pangna Mang Musa nitah menta bako teh ngarah aya alesan pikeun nanya nu jadi anakna. Sanggeus menang bako ti Waadun, terus duanana balik deui ka imahna. Kasampak teh si Eloy keur gunem catur jeung Mang Musa. Atuh terus ngariung, jajantung Nyi Maryani ratug tutunggulan. Hatena teu puguh rasa,
era pacampur jeung atoh. Kumaha bako teh mana? Tak iya menang kop kadinya. Sing wareg udud deh kadinya. Hade kana batuk deui ke. Ana meni jiga nu nyungkun. Ari naon-naon teh. Kumaha di jalana lancar? Lancar pisan teu aya halangan harungan. Pokona mah beres roes teu aya itu ieu na. Kariprung. Ya syukur tadi mah ge aman, lancar, jeung terkendali teu aya naon-naon gejlig diwiwiu. Ari naon-naon teh kawas briker wae jigan heueuh. Mitra, ngadenge omongan Mang Musa jeung pamajikanana kitu si Eloy colohok. Tapi teu daek ngomong kitu deui nya Maryani. Sarua ukur ngahuleng. Tapi masing-masing hatena geus boga curiga. Tangtu inung bapana teh ngomongkeun maranehna. Ari Mang Musa geus teteg hatena ayeuna mah. Yeuh dengekeun ku hideep Nyai. Sakalian ku hideep Jang Eloy. Bapa teh geus asak badami jeung inung hideep. Yen geus hayang mangku incu, ayeuna mah ulah kapalang silih belaan. Kumaha mun hideep teh kawin we jeung Jang Eloy? Daek atawa henteu Nyai? Mang Musa panonna malong ka Nyi Maryani anu keur ngeluk tungkul bari jeung Ratug jajantung. Jawab Nyai. Ngarah tareh rengse ye bisi kaburu puasa. Bapa mah. Nyi Maryani elaeun. Katara pipina mani euceuy. Nah make nyarita kitu. Ngawinkeun jadi anak teh kawajiban bapa Nyai. Ayeuna geus aya pijodoheunana. Kumaha mun urang resmikeun? Daek. Kumaha bapa we? Tah, ari geus seren sumeren kitu mah. Sarua jeung daek. Kumaha ari Jang Eloy? Mang Musa melong kasih Eloy anu sarua bangun anu gugup. Lah, teuing atunya lah. Heueuh lah. Kumaha di bana we. Era uing mah ye, era nyaan ye. Kapanakeun beungeut ieu nya. Si Eloy uman iman bari nyereng. Utanes atuh lalaki mah. Daek atawa henteu? Daek. Mun daek, bapa jeung marek babahanan. Sarta rek bebeja ka kilebe. Mung aya keneh waktu can nepi kana kapuasaan. Nya. Tapi kade ulah ngawiwirang ka bapa. Mun daek kudu nyaan daekna. Dijamin daek Mang. Pak. Satu pararuguh ieu lah. Meni era kieu ieu kamanakeun beungeutnya ieu. Mitra. Ngadenge jawaban si Eloy kitu. Mang Musa jeung pamajikanana bunga heunaker. Komo Nyi Maryani mah manite sirikna surak. Tapi teu nemongkeun semu ukur imut we bari jeung Ratug jajantung. Geus kitu mah terus badami keur pilampaheun saterusna. Putusanana moal dilila-lila. Duanana geus pada daek mah rek terus dijalankeun. Sabab Mang Musa jeung Bi Aisyah geus sapuk. Hayang geura minantuan. Ngarah aya nu mantuan tanggung jawab. Akhirna nitih wanci nu mustari ningang mangsa nu utama si Eloy jeung Nyi Maryani dikawinkeun. Teu make rame-rame kawas nu sejen. Tapi sah kalayan salamet. Disaksian ku urang lemur gomong. Si Eloy narima nasib kalayan sabar. Tur muji syukur kanu Maha Agung. Beti nemu jodoh di pangumaraan.
Inung nama teh dibejaan. Sabab rek nepungan teh sieun bisi papangi jeung Nurkala katut si Baki nu geus jelas ngakalakeun ka manehna. Cagduna nu keur suka bunga ngambah sagara rumah tangga aya dina kabagyaan. Ayeuna urang malikan ka tukang nyaritakeun Nurkala jeung si Baki nu aya di pasir eurih di imah Nini Runcing nu gagah sakti. Harita teh geus aya kana 4 bulana di dinya. Si Baki teu waleh satia bebela ngawula kanu jadi dunungan. Atuh Nurkala beuki robah sikep jeung pamadeganana lantaran saban poe digecek ku Nini Runcing kudu sagala bisa. Harita teh kira wanci tunggang gunung, langit lenglang taya panghalang, bersih taya aling-aling. Nurkala jeung si Baki dariuk dina golodog ngareureuhkeun ka cape sabada digawe. Jol Nini Runcing terus diuk dina bang barung. Nurkala, geus kumaha pangabisa maneh teh? Aya hibar pangdoa ti Nini Guru. Pangabisa kuring geus namahan ini. Ngalacai 100 balikan ge teu capek ayeuna mah. Naek kana tangkala kai geus teu paur. Najan kudu balap jeung monyet oge sanggup. Syukur ari kitu mah tah kudu kitu ari jadi laki. Sabab maneh teh bakal tanggung jawab dikeun nuluykeun tapak lacak nu jadi kolot. Anak lalaki teh aya kabacus pagoreng patut. Kumaha ari maneh Baki? Huing mah atung-atung eot ene Nini. Heueuh da sia mah eueuh kahayang atuh. Iya Nini pugu kahayang huing mah gede. Hayang gede naon sia? Hayang gede dunya. Nah salakah teuing ari dunya nu geus aya na kurang gede. Lahuta teuing sia kahayang teh. Kumaha Nini? Nya naon dunya teh atuh? Eta cek maneh naon? Dunya teh curug Nini. Jadi uing mah hayang gede curug. Mayu wae siapa ngomong teh. Kumaha mun curug sagede halu. Ari leungeun sagede patrot sia. Ya aneh meureun Nini. Bageus maneh mah tara bener diajak ngomong teh. Ayeuna kieu Nurkala. Maneh teh kudu lila-lila ngulik pangarti teh 5 bulan ge mahi. Da ayeuna maneh kudu ngamimitian tapak tirakat ngeureuyeuh puasa. Sok miheulaan batur teh maneh mah. Mangga Nini. Tapi ilmu naon nu rek dibikeun ka kuring? Nurkala geus teu sabar ayeuna manehna jadi resep jeung kabita. Hayang geura laksana mibanda ilmu ti Nini Runcing. Ilmuna mah ngan hiji. Mah burung hebat komo dipake ku lalaki mah eta teh ilmu warisan ti guru Nini. Nu katalah Abah Surawagila di Gunung Kungkang eta teh. Ilmunya katalah Aji Pancasakti. Meujeurnya ke maneh mah sabab maneh bakal panjang ngalalakon. Ku Nini geus kabaca sarta geus aya ilapat maneh bakal manggih musuh anu tanggung. Menyang lawan anu gagah nu matak ulah gagah mah. Sing suhud kana diajar. Itu cek Nini Runcing. Ngomongna dari anaker. Aduh Nurkala rada reuwas. Musuh ti mana Nini? Dan nu kanyawan ku kuring mah ukur sahulu nyatana si Eloy. Becus naon si Eloy. Udah paloleho gitu. Ulah ngahina ka jalema. Sabab jalema teh aya anu musik malikeun. Waspada mah kudu udah nganggap enteng ka musuh. Eta teh kasakit nu ngabahayakeun. Kaharti ku maneh. Hamburan ini danya atuh si Peloy mah teu aya pangabisana, teu aya notifikasieuna. Cek Nurkala keukeuh nganggap hampang ka si Eloy.
Munya si Eloy ham. Nah, atuh ti bareto can beunang keneh wae. Jeung deui nah make sieun. Da sieun sote kurang lemur gomong. Nini ya baka kuring teh ngoroyok lain hiji lain dua tapi salemur. Rek kumaha bisa hojahna dikepung ku jelema salemur. Damun ukur ngayonan si Eloy unggul mah, bari ngaliwat ke beunang atuh. Ari nu eleh masak loba alasan. Tapi keun. Dah heuh ku kami oge geus ka ameu. Maneh teh bakal loba musuh tapi ulah sieun ulah keung. Ilmu tinini bakal mampu pikeun ngabendung musuh. Kumaha kaampuhan panca sakti teh Nini? Panca teh mah sakti teh kasaktian atawa kakuatan anu bakal medal tina eta ilmu. Tadi bakal biji 5 kakuatan tina hiji ajian. Gumantung kana pangabutuh maneh engke dina waktu sabulan ieu. Maneh bakal diwirid eta ajian matak sing syuhud, sing husu ulah rek satengah hate. Teglah, buru-buru we geura wiridkeun atuh Nini. Nya heug, geura sasadiaan we manehna. Mitra, teu karasa nyarelekna waktu teh. Anon poe anu tadi tunggang gunung geus surup. Tongeret di sarada patemalan jeung sora manuk anu recet di sarada. Reup kaayaan beuki poek no akhirna beurang kaganti ku peuting. Nini runcing jeung Nurkala arungah ka imah terus babahanan keur isukan. Saterusna Nurkala teh tapa tirakat diaping ku Nini runcing. Bari diwirid ilmu panca sakti. Sedengkeun si Baki tetep tumetep di dinya ngawulaan dununganana. Gancangna carita, waktu anu ditangtukeun geus kaliwat, saban poe teh Nurkala mah tatapa tirakat. Teu leupas tina apingan guruna. Nya akhirna cunduk kana waktu ninggang kana mangsa. Kawajiban Nurkala bidang ngulik pangarti geus tamat. Harita teh isuk-isuk Nurkala geus buka puasana, geus lulus ujianana. Diuk sila maneko di sanghareupan ku guruna. Si Baki diuk tukangeun ngeluk tunggul bangun alum. Nurkala, geuning teu buru ngalaksana kahayang maneh teh. Tugas nini anu kudu ngawadah maneh geus rengse. Aji panca sakti geus kapimili ku maneh geus sakulit sadaging. Kari mentakeun teu kudu dijajal heula. Sabab muntang caya hate moal mangpaat. Sing yakin we yen aji panca sakti bakal mati sarta geus ngahiji jeung jiwa maneh. Nuhun ini, nuhun. Tah ayeuna jigera balik tepungan bapa maneh. Tanpa mah ulah rek bahakana timbalan nu jadi kolot. Mun aya naon-naon gancang bebeja deui ka Nini. Mangga Nini. Nuhun kana piwejang ti Nini, nuhun kana ilmu diwariskeun ka kuring. Gunakeun sing hade-hade. Ngan kade ulah ujub jeung takabur bisi maneh. Cilaka ku lampah solangan. Mangga Nini, mangga. Mitra teu loba catur deui. Geus kitu mah bral duanana miang, Nurkala lempang sumudangah gede hate panjang harepan. Sabab geus hasil ngulik aji panca sakti warisan ti Nini runcing. Si Baki oge milu bunga sabab dunungan geus lulus tina ujian. Ari Nini runcing, harita teh nangtung dina golodog melong ka Nurkala ngajajabkeun ku paneuteub. Ari Nurkala beuki lila beuki jauh nurugdug mudun nyorang jalan satapak nu bala ku eurih jeung kaso. Dah jalu. Ku Nini didoakeun muga-muga cita-cita bapa maneh teh sing kahon dah. Sabab maneh nu jadi kemang harepanana. Asana ilmu kami moal misleuk. Jetu. Mitra, geus kitu mah Nini runcing teh asup ka imah
pantona ditutupkeun. Kebat lampahna Nurkala jeung si Baki. Harita teh beuki jauh ti imah nini runcing nurugdug mudun ninggalkeun lamping pasir eurih jog anyog kanu datar. Si Baki ngarahuh bari terus ngomong, "Alah, geuning tebulung tepi kanu babari yeuh, mani geus sono yeuh, hayang geura tepung jeung si Eroy jang." "Sono kumaha, Akang? Rek naon lamun geus tepung? Hayang nampiling lah." "Nya bener, kuring ge geus arateu dampaleungeun yeuh. Asana moal gagal deui aya mah sabab boro-boro newak jelema hiji. Najan kudu nangkep gajah ge kuring mah moal sieun." "Percanten atuh, ilmu ni runcing teh seukeut. Tapi kuring mah rada hariwang, Kang." "Hariwang kumaha den?" Melang bisi si Eloy kabur deui kadu jauh. Nu akhirna mata keseneangan. Sabab urang teh lila teuing yeuh. Meh satengah tahun cicing di pasir eurih. Boa si Peloy mah geus ka mana nya? Cek Nurkala manehna boga pikiran anu lain-lain. Nah make susah jang. Najan si Eloy kabur ka luhur gunung, najan lumpat ka dasar sagara, ku ilmu ujang anu hebat mah da moal burung kasusul. Nah make bingung. Nya bener. Moga-moga we babari nangkapna. Gunakeun we ilmuna jang. Nya pasti digunakeun atuh Kang. Mitra nu lempang terus maju bari galecok ngobrol duaan. Jauh teu burung cunuk, anggang teu burung datang. Nya akhirna Nurkala jeung si Baki teh anyog ka lemur haur kuning. Kaayaan di dinya geus robah. Basa ditinggalkeun teh tatangkalan salubur. Daunna garomplok, jujukutan hejo ngemploh. Tapi ayeuna mah gararing lantaran usum halodo. Kok hareupeun imah gero Nurkala ngagorowok bedas. "Bah, Abah!" Okna terus ngabedegah hareupeun panto nulak cangkeng gagah naker. Brai panto hareup muka torojol bah murda. Make pakaian sing sarwa hideung make iket barang bang semplak. Barang breh nenyo anakna nyeh seuri bakat ku bunga. "Bagea naging, geuning geus datang ya ka jero. Abah geus sono geus hayang geura ngadenge bejana. Na kumaha kaayaan hidup ayeuna?" "Bagja Abah, uing geus hasil ngagem hiji ajian ti nini runcing. Kumaha ari Abah cager?" Bari terus nyampeurkeun song munyungan dituturkeun ku si Baki. "Barakah, lila-lila teuing mah teu burung cager Abah ge. Panjeuh, geus bisa lombang yeuh." "Nya syukur atuh Bah." Mitra tiluanana gukgek Daryu. Bah murda marah mai bakat ku bunga. Sabab anakna geus datang deui. Jabati kitu kumanehna oge geus kabaca. Yen anakna geus beda jeung ti heula. Sikepna ge sejen ayeuna mah diukna dangah, nemongkeun kagagahan. Kitu jol ambu Jumasi. Nah, kabal-kabal teuing ku guru teh Nurkala yo. Mani beak minggu beak bulan mejejeg sataun. Nyeun naon bae maneh teh mani lila. Brigek diuki gireun salakina. Tapi nu ngajawab lain Nurkala. Kalah ditempas ku bah murda. Ayo mae. Inung, ajukan bae dalin ulin kemana wae. Tapi init ngulik pangarji miang neangan pangabisa. Dah geus balik deui manggul ilmu. Hiji kabagjaan ieu teh deuleu. Ilmu nanahaon nu dibawa ku si Nurkala teh ilmu nyeunan duit. Ilmu nyitak pare, ilmu nyitak batako, miara hayam atau ilmu miara balong. Mana teh maongkeun ka kami, yo. Amu Jumasi teh jiga anu teu panuju. Kana kalakuan salakina. Tapi da teu bisa nyarek ukur-ukur utus kitu we. Amu pan kuring teh dititah ngulik ilmu kagagahan. Nah, make kudu gagah. Narek ngalah gajah gitu make jeung
ngalap ilmu karena kagagahan. Amu mah pan urang teh boga musuh amu. Si Peloy teh lain jelema ata-ata. Dialana ku jelema kopong mah moal beunang. Tapi kudu ku jelema gagah model kuring. Tak itu amu. Kajen. Kumaha maneh we eta mah. Amu masih kalah terus ngaleos ka pawon deui. Teu hayangeun ngariung. Kan bae dah heueuh. Inung maneh mah gawena dengan gugulutus wae euy. Sono meureun lila teh ditinggalkeun ku maneh Nurkala. Tapi abah ge sanyana mah melang yeuh. Sabab asa kebal teuing guguru teh kumaha hasil? Ulah sieun bah hasil. Syukur ari hasil mah dibere ajian naon? Aji Pancasakti bah. Hiji ajian ngandung 5 kekuatan. Tak ayeuna geura saurkeun nah kudu kumaha kuring teh. Naon anu kudu dipigawe sok geura sebutan hiji-hiji. Nurkala nangtang. Hayang geura metakeun elmuna. Kiradan sabar. Sabar. Maneh kudu reureuh heula. Ulah rusuh teu bugu bisi cacag nangkaeun. Ngan teu naon-naon ari nerangkeun tugas maneh mah kieu jang. Teu aya deui anu kudu dipilambah ku maneh iwati nangkep si Eloy. Sabab najan rup ku Badung rap ku lemah, kaurugan taneuh beureum oge abah moal poho kana kanyeri nu dibalukarkeun ku si Eloy. Abah teh tepi ka bulan-bulan namru dina kasur. Teu bisa inca gara-gara suku nu potong ku si Eloy. Takulanjan kitu ulah loba cabak. Beunangkeun si Eloy. Tangkep gusur hirup-hirup. Bawa ka dieu, cuman ulah dipaehan sabab ngeunah teuing dipaehan sakaligus mah. Urang siksa, urang alat tanaga jeung pangabisana. Jeung deui cenah ruksak batin indungna bongan ka urang ngahina. Kitu cek Bah Murda. Nemongkeun ka ceuceub hatena ka si Eloy. Tenang Bah. Dan kukuring rek dicangkalak. Tapi kumaha nu jadi inungna yeuh naha teu kudu dicekek. Ulah. Kumaha ya andap. Engke kasih ku lampana sorangan. Malah makeun bae sina bebas. Ngan engke lamun si Eloy teu nurut kana parentah urang, indungna urang siksa. Gatuh ari kitu mah Bah. Mitra, keri kitu sor susuguh. Keheul ge da ka anak. Ari kana beuteungna mah melangeun. Teu burung we ngasoran dahareun. Atuh si baki ge maniku metap da puguh geus lapar. Hayang barang dahar bari ngobrol teh. Recok we barang dahar mani ponyo. Gancangna carita. Nurkala jeung si Baki geus reureuh meunang 2 poe ulin di lemur Aur Kuning. Nya akhirna diutus ku Bah Murda kudu nangkep si Eloy. Teu loba pikir deui beral duanana miang. Hiji-hijina tempat anu dituju tayalian iwadi lemur Gomong. Sababareto panungtungan ninggalkeun udagan teh di dinya. Jadi najan si Eloy init jauh ge kudu meunang keterangan heula ti eta tempat. Kitu perhitungan Nurkala. Hihi, kumaha kira-kirana jang si Eloy teh aya di Gomong, aya atawa eueuh Kang. Ka Gomong mah kudu mun si Eloy geus eueuh pan aya si Musa jeung anakna, urang siksa. Nuduhkeun mah mun si RT jeung baladna ngahalangan deui eta lemur urang curug sakalian. Cina karsaeun lah yen si Nurkala nu ayeuna lain Nurkala nu bareto. Siblah murid dini runjing teh atuh gagah. Midra irung Nurkala meuni kemung ngadenge kitu teh asa dipuji ku si Baki. Lempangna ge mani dangah sieun-sieuneun ti Tajong. Si Baki nya kitu keneh reus boga dunungan gagah teh. Asa gede hate tur mawa ludeung moal aya nu dipikasieun. Nya akhirna jog anyog kanu dijugjug. Harita teh kira wanci pecat sawed. Kaayaan lemur rada ti iseun.
lantaran lolobana mah jelema teh keur araya di sawah jeung di huma. Nu di lemur ukur barudak jeung aki-aki. Nyaeta ge aya hiji-hijieun nu araya di lemur. Malah Mang Musa jeung Bi Aisyah ge araya di imah. Itu deui si Eloy jeung pamajikanana. Pangna teu laliar teh Nyi Maryani geus kakandungan, can gede tapi geus tara ka mana-mana. Da dicarek ku indung bapana. Malah si Eloy ge melangeunaker kanu kakandungan teh. Yang kumaha pihumaeun teh? Cek Mang Musa kasih Eloy. Anu keur ngomean perah bedog harita teh. Kari ngaduruk Pak. Jika nama minggu hareup ge beres. Da batur oge geus siap-siap rek ngaduruk pihumaeun. Syukur ari kitu mah. Wayahna we sing suhud usaha teh. Uma biara sawah pola. Wayahna capek saeutik mah sabab ujang teh. Ereh boga budak. Ih nyapu gue atuh Pak. Wing teh bakal disebut bapaknya. Itu geuning, beuteung si Nyai geus menayang. Ade digawe sing apik, sing taliti, sing hati-hati. Wing mati bari toge hati-hati wae Pak. Ya syukur atuh. Barang keur gunam catur kitu. Kadenge aya anu pupuntenan ditepas. Atuh si Eloy jeung Mang Musa curinghak. Duanana semureuwas. Sabab nu pupuntenan teh tegeug. Sapa? Icingkeun ku bapa urang tempo. Mang Musa guragiru cengkat sarta nyampeurkeun ka tepas. Terus muka panto lalaunan. Anabreh gebeg ngarenyag bakat kureuwas. Sabab di buruan aya nu nangtung duaan. Ngabedega nolak cangkeng jabati kitu geus moal kasamaran. Da kungsi tarung adu hareupan. Menang sajongjongan mah. Aduh Mang Musa teh colohok bengong teu bisa ngomong. Pagi Musa. Inget keneh ka dewek yeuh. Si Nurkala rek balitungan. Kunaon kala colohok ha? Ke. Saha teh ya ieu teh? Alah ulah api-api sia burung. Bisi dicamok ku aing. Mana si Peloy ha? Mana? Mang Musa beuki reuwas. Jajantungna ngadadak ratug panona kekeureuceuman. Geus tegweh yen bakal aya kaributan lantaran geus aya bibit ibaretona. Bener Raden melahkeun ku akang urang tanya, lamun teu ngajawab urang pepekeun da bibirna lah. Si Baki milu ngomong terus maju sababaraha lenggah. Mang Musa colohok teu wakaloba omong. Musa ulah kalaga bengong sia. Bisi ombong. Anggur mah geura jawab pertanyaan aing sia. Ari si Eloy ke mana? Nah aya keneh di dieu. Ada bagi sinit. Mun geus sinit, ka mana init na? Nyao. Kuring mah teu nguruskeun si Eloy. Udah loba bacot sia bisi ditajong. Hayu jawab. Mang Musa kalah mundur. Sabab kumanehna geus kasawang bakal pirameun. Bakal mawa pipaseaun. Sabab geus jelas nu duaan teh musuh si Eloy nu rek ngayakeun balitungan. Tapi si Baki teu cicingeun. Manehna ngarasa amek nenyo Mang Musa kalah mundur. Gajeleng luncat kana golodog. Barang leungeunna rek ngarawel pigeulang Mang Musa. Panto dijablogeun satarikna. Atuh bok leungeun si Baki ide kecepet panto. Dia jalo sia pokok aing kecepet. Kurang ajar. Gusur ka dieu Kang. Nah sana teh gusur. Nurkala amek. Untuna kakerot bari nolak cangkeng. Surungkeun pantona Den. Aduh, ieu leungeun akang kecepet yo. Ari Mang Musa beuki amekeun.
Panto didedetkeun satarikeun. Nya puguh si Baki teh kalah kanyerieun, muringis nahan kanyeri. Nurkala teu ngomong, gajleng luncat kana golodog. Hiu, peurupna ditonyokeun kana Panto. Gebro! Panto amuradul, tapi kabubuk mancawura. Oh, tolong, aya bangsat tatangga, aya bangsat. Mang Musa gogorowokan bakat kureuwas jeung sieun. Jeleng luncat ka tengah imah, dibarung kuting koceakna Bi Aisyah jeung Nyi Maryani. Si Eloy anu keur ngomean perah bedog ngajenghok terus lumpat nuturkeun bapakna, tapi dihalangan ku Mang Musa. Mundur ulah diladenan bahaya. Ayo mundur, ulah ka hareup. Aya naon Pak? Aya naon atuh ieu teh? Ayo lumpat ka tukang, ulah diladenan ulah. Mitra kaum dangu, si Eloy hareugeun. Manehna jadi sieun jeung reuwas gancang lumpat muru pamajikanana. Nu keur colohok bengong bangun anu bingung. Ayo mundur, geubat mundur. Mundur ka mana, Kang? Mundur mah ka tukang, mun maju ka hareup. Akang masuk tara puguh. Aya naon ieu teh? Nyi Maryani colohok teh jantungna beuki ratug, malah inungna ge reuwaseunna terus milu ngomong. Yak Eloy, aya naon ieu teh aya naon? Aya musuh mak, musuh, ayo kabur. Musuh? Ada urang mah teu boga musuh. Cing atuh nyarumputkeun mak rek nempo ka hareup. Aya saha nu sanyana? Ulah mak. Nya ulah mak, ulah. Heueuh mak, cicing di dieu lah. Bi Aisyah teu ngagugu. Kalah singkil bari ka kerot. Teu ngeunaheun ngadenge aya musuh teh. Gancang ka tengah imah gok jeung Mang Musa anu keur tagiwur lantaran sieun kuno di luar. Reka mana? Nah kalaga ka dieu, halik jingka. Ulah ka dieu bisi cilaka. Kawas lain lalaki wae. Lawan atuna sieun-sieun teuing. Tuh halu cokot. Musuh kumawani asup mah babuk ku halu. Curug Bi Aisyah nunjuk kana halu anu nanggeuh di pojok. Mang Musa bet kailhaman. Nu tadina sieun jeung tagiwur jadi wani, gajleng nyokot halu ari Bi Aisyah ngajewang tipung dina baskom. Tadina mah rek dijieun gorengan keur nyuguhan anu digawe, tapi kapaksa dibawa keur pakarang. Eta nanaonan kala ka mamawa tipung? Cicing kumaha kami we ieu mah. Mang Musa jeung Bi Aisyah taki-taki di tengah imah. Panto geus ditulakan. Tapi si Baki jeung Nurkala geus budal amarahna. Tapi Kang ngagidir bakat ku amak. Kang, rojadkeun pantona. Cerek wabalak setan deh. Kira aku eleh ku cucunguk. Ceuk Nurkala bari ngabedega di emper nulak cangkeng bari kekerot. Geunen. Nah, da kangge kuat ngancurkeun panto sakieu mah. Geura tingalikeun. Syak peurup si Baki ditonyokeun kana panto tengah. Maksudna mah rek nurutan dununganana. Tapi barang gebrok koceak teh atuh si Baki ngoceak. Nyeri den, aduh pantona das alayung, ramo meni asa rampal, aduh, Okna bari kekerepengan. Lalaki eueuh ka becus, ruang panto sakitu ge hararese. Yo, tanyakeun. Jangan kuring ye. Ngali Kang. Hiu. Peurup Nurkala nonyok panto. Gebro. Belah. Amuradul tepi kabubu. Dua dah. Sok rek aya panto sabaraha likur. Moal burung diajurkeun ku kuring mah. Asup Kang. Cek Nurkala bari nunjuk kana panto nu geus dobol. Si Baki menerkeun heula tali calana. Anona melong kana panto nu geus gorowong. Sedangkeun Mang Musa jeung Bi Aisyah
dua nana taki-taki rek ngalawan ka musuh. Gaya nu ngomong, narangtung gigireun lawang. Kancangan atuh Kang, leledana keur. Ya, nah leleda Kang mah. Ieu benerkeun heula tali calana bisi morosot. Aduh, ramo getek deh. Ketek atau nyeri? Beda sautik den lah. Si Baki ngaragamang kana panto anu bolong. Leungeunna diponcorkeun rek ngodok selot. Tapi Mang Musa teu asa-asa. Barang nenyo leungeun si Baki. Hiu, halu dibabukeun. Ayo, goblok, aduh. Si Baki kokowowongan, leungeunna gancang dibetot bari kekerepengan. Sabab nyeri jeung seueul. Kunaon Kang, kunaon? Aduh, nyeri den. Aduh, kurang ajar. Dasar setan atah, rasakeun sia. Syak. Suku Nurkala dijejekeun kana panto. Kebro, borobot. Brai panto muka. Amuradul mancawura. Kebeg Mang Musa jeung Bi Aisyah ngarenyag kaget nenyo Nurkala nu bisa ngaburak-barik panto. Tapi Mang Musa geus nekat. Barang lo Nurkala ka jero, hiu halu dibabukeun kana beungeutna. Tapi Nurkala matana awas maningan sakilat. Halu teh ditakis, hiu baletok. Halu teh kalah potong, pluk murag satengahna. Atuh bengong Mang Musa teh. Hahaha. Nanaonan sia teh Musa? Ka aing ngahina pisan sia boro-boro halu sia. Najan linggis ge ku aing mah dihakan atah. Mana si Eloy? Hah, mana? Nurkala nulak cangkeng. Matana molotot ka Mang Musa. Tapi Bi Aisyah teu cicingeun. Anu ti tadi geus nyekelan tipung sabaskom teh. Anda barah deui atuh eta tipung teh. Sobur diawurkeun kana beungeut Nurkala. Mangkaning matana keur bolotot. Wah! Ajar setan atah. Nurkala ngagurubug beungeutna bodas ku tipung. Matana kapireupeunan. Mang Musa teu ngomong. Halu nu kari sapotong teh gancang dibabukeun kana tarang Nurkala. Hiuk bulentrang. Halu teh ngampul. Sababaraha kali dibabukeun tapi dampa leungeunna kalah kasing sireumeun. Tapi Nurkala mah teu kerel-kerel. Muringis ge dumeh panonna we kapireupeunan. Musa edan, kurang ajar sia, licik, monyet, coconguk, rasakeun wawaras aing. Keleh modar mah tong loba omong. Yeuh rasakeun halu. Hiu, Mang Musa ngayunkeun halu sapotong. Angkohna mah rek ngababuk babatok Nurkala. Tapi najan Nurkala bari peureum, pirasatna kuat, kep halu teh ditewak. Sakaligus dirawel dibalikeun kanu bogana. Hiuk bakeuna kana punuk Mang Musa. Aduh, ayo. Mang Musa ngudukung sabab dibabuk mamarasna. Terus nyuuh kana palupuh hiuk jekuk ditajong bobokongna kuripak lak nangkarak. Aduh. Mang Musa muringis. Sirah asa berat tetenyoan ngadadak ranyai kararoneng. Lat poho teu inget kana naon-naon. Bumi alam asa tungkeb. Bi Aisyah ngajenghok kaget. Panon melong ka salakina ret deui ka Nurkala. Matana masih keneh dipeureumkeun. Sabab tadi seblok ku tipung. Nyel Bi Aisyah teh amek gancang ngarawel piring tina meja. Piring kotor urut wadah beuleum boled. Ya anda barah deui hiuk belawar dibaledogeun. Bekeuna kana beungeut Nurkala. Piring peupeus menepi ka amuradul. Aduh setan, naon deui ya? Aya naon den? Ya naon aya naon we. Bantuan kuring sia belegug. Ye, aduh aden pandeungeun akang teh nyeri yeuh. Ya naon atuh? Si Baki nuturkeun ka jero imah bari terus alak ili. Barang brehne nyo beungeut Nurkala bodas ku tipung. Si Baki ngagikik seuri. Kunaon aden? Eta lalai meni bodas. Alah Juga cari hiburan. Bantuan siap legug. Ieu mata aing kapedeupeunan. Aduh, awa tos teuing.
kari ngagoreng we ieu mah yeuh. Alah, loh, gawean jai teh atuh Aden. Si Baki ngeprukan tak-tak nur kala anu barodas ku tipung, malah pipina ge diusapan, dibersihan, bari ngocomang ngomong. Kaayaan gitu teh mereka sempetan ka Bi Aisyah nu kacida amakkeunana, gancang lumpat ka pawon. Cager, wara mitra, hanya kal kabujeng Neng Nong. Dugi ka dieu heula dinten ayeuna hapunten samudaya kalepatan. Hatur nuhun kana perhatosanana nawakub tina ka lepatanana. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cah.